Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kak cai hanet kan abageun. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu sim kuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jawara Titutug. Karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Mun salse we kakarek ngadongeng. Kumaha ieu lalakonna Ceng Maden nya Kang Imang Sudatuang. Bah Jempol Kantabaya Kijaki Jalibri. Ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap anu ta acan subscribe karena YouTube-na sim kuring nyata YouTube Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya barinya masaknya segegerohna ngalicinanya kamu ibu-ibu kamu bapak-bapak bari nyantai nyantai ditepas ngabaheuhai si dengdang nyi kopai udud samsai bari ngacai ya oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari motong ngobras sagala rupa we pokona mangancing di pasar, di kantor, di perjalanan, bari ngabangunnya, nu nembok. Pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangbaraan, kumargi teu sakedik wargi urang oge nu aya di luar negeri, sok manco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian. Oge ulah hilap di like di komennya, pokona mah mun teu komen balikna dicegat jurig. Sareng kumargi sim kuring madasanes dina radio ite ngadongengna saumpamina ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng teras hoyong apresiasi tah biasa kana nomor dana di tah nya nomor dana dah rekening tong ageung-ageung nya 2000 we supados teu nyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu carita Jawara Titutug karya Kang Cepi Setiawan bagian ke-10 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ngulang mangsa. Ki Imang Sudatuang anu pernah narima beja tibah uso harita aya di setengahing jalan memeh kalembur sengklek manehna asa ku hayang nyimpang ka gunung Euslem.
hayang panggih jeung kita tun Cakrabumi bari sakalian rek diajak ulin ka lembur sengklek. Sok sanajan aya rasa ngageuri inget di carita cinta anu rentas memeh naratas. Tapi harita niat mah ukur hayang nepungan ki sobat nu sasatna harita pernah jadi lanceukna. Keun masalah cacih ning rumah geus puguheun. Keur Ki Imang dianggap hiji kenangan anu moal leungit satungtung nyawa di kurung raga. Jalan nuju ka tempat kita tun memang jauh, tapi leuwih jauh ka lembur sengklek. Kaitung lila aya kana 12 tauna Ki Imang teh teu pernah ngadatangan deui tempat eta teh. Jadi wajar mun harita Ki Imang teh rada ngarasa pangling alatan loba anu robah. Salain jalan anu geus diaspal, imah panggung sisi jalan geus jara digedong, katamah geus asup listrik, jadi wajar wargana geus ngalaman kamajuan. Tapi sok sanajan kitu, ari cara hirup mah keukeuh ala desa masih keneh pageuh kudu duluran jeung babarayaan. Ki Imang numpak motor bari larat leret, ongko-ongko we jeung jongjo nepikeun ka teu sadar aya nini-nini anu ngagandong suluh meuntas jalan hareupeunana. Eta nini-nini teh ngaranna Teti. Ki Imang reuwas ngakiwarkeun motor ka belah kenca. Suluh anu digandong ku si nini Teti teh kakait ku buntut motor. Akibatna si nini Teti ngoleweng nepikeun kalabuh emok di jalan. Bari jeung ngarasa salah, Ki Imang sudah tuang teh nyampeurkeun sanggeus markirkeun motorna. Aduh, punten nih, punten pisan. Ceuk Ki Imang meni weus-weus. Nah, teu neuleuh teuingnya kacida. Ceuk si nini Teti amek-amekan. Nya punten. Duh, naon nu karaos nini? Ki Imang nanya. Ah, teu karasana naon ukur labu. Ceuk si nini Teti bari nguniang. Upami bumi di mana? Ku abdi dijajabkeun nya ni. Ceuk Ki Imang. Numpak motor maksudna? Si nini Teti bari nyerenge. Numpak motor? Manawi nini kersa? Ceuk Ki Imang. Daek atuh, hayang atuh ngajaran sakali-kali mah numpak motor nini teh. Si nini Teti suraseuri. Mangga tuh, ayo. Ki Imang ato dumeh si nini Teti teh teu jadi ngambekna. Kalacat si nini Teti teh aya kuhaget naik kana motor, tuluy diuknya ngigir di tukangeun Ki Imang. Siap nih? Ceuk Ki Imang nanya. Siap jang, nam ah? Ceuk si nini Teti. Nyepengan sing pageuh nih, bilih geubis. Ceuk Ki Imang bari nyetater motor. Enggeus ti tadi oge kami mah nyekelan ieu teh. Si nini Teti nembalan. Siap nih? Ki Imang nanya deui. Nya siap, gerabral atuh. Si nini teu sabar. Cekrek gigi motor teh ditincak, geuleung motor teh maju. Ngan ujug-ujug kadenge aya nu ngakedebut tukangeun Ki Imang, sing horeng si nini Teti teh labuh nepikeun kanang karak bengkang. Ki Imang reuwas ngadua kalian. Ari nini kunaon ieu teh? Ceuk Ki Imang. Ah, dasar budak teh. Ongkoh nitah nyekelan sing pageuh. Hanas kami teh ngagugu. Si nini Teti kukulutus deui. Ari nini tadi nyekelan teu? Ki Imang nanya. Nyekelan atuh. Si nini kadon muncereng. Nyekelan naon kitu? Ki Imang nanya deui. Nini teh nyekelan tihang pager.
Cek sinini bari nguniang. Oh, paingan atuh. Ki Imang nahan seuri. Terjadi ji gue indit moal pirajeun deui numpak motor kuring mah. Cek sinini bari nukangan. Leres teh, nini teu nanaon? Ki Imang ngarasa ato. Heeh, nya jig tong hariwang da kami mah teu nanaon. Sinini teh ti ongko-ongko nyokotan sulu. Oh, nya tuh ari kitu mah. Mangga nih. Cek Ki Imang bari indit. Jalan anu disorang teh beuki lila beuki nanjak jeung beuki ruksak. Tapi sok sanajan kitu masih keukeuh bisa diliwatan. Beuki deukeut ka imahna Kitatun, Ki Imang teh beuki inget ka Nyi Mas Caci. Loba pisan kenangan jeung memori indah zaman harita. Saja jalan Ki Imang teu oleh inget ka urut pamajikanana. Teu karasa aya kecelak cimata najan teu loba. Cek pikirna daek teu daek kudu narima Nyi Mas Teti memang ditakdirkeun lain jadi milikna. Najan nya harita geus dirapalan jeung pangantenan, tapi dalah dikumaha nasib diri bagja awak tak berpihak. Keur Ki Imang mah Nyi Mas Caci teh geus dianggap taya di kieuna, manehna teu nyahoeun mun Nyi Mas Caci masih keneh kumelendang, ari kituna mah pantes Kitatun sorangan teu mere beja basa Nyi Mas Caci balik deui. Meureun harita Kitatun teh ngarasa era dumeh adina balik dina kayaan reuneuh ku baha jempol kantaba. Aing kawala teh bae jam. Aduh hampura kintus. Aing kawala. Ampun abah da dongeng mah. Aduh ampun. Meureun harita teh Kitatun ngarasa era dumeh adina nyaeta Nyi Mas Caci balik dina kayaan reuneuh ku baha jempol kantabaya. Antukna Ki Imang teh anjog ka tempatna Kitatun. Motor ukur nepi kalandeuheun imah Kitatun. Saleuwihna Ki Imang teh kudu leumpang nanjak nyorang jalan sesengkedan geus nepi ka imahna Kitatun. Memang teu jauh eta ge. Memang teu jauh tapi lumayan nanjak netep. Sabenerna harita Nyi Mas Cacih ningrum teh keur mesekan suuk di jero imah. Ngadadak panasaran basa ngadenge aya sora motor eureun di landeuheun imahna teh. Lol, manehna nolol tina jandela. Nyi Mas Cacih bati ngajanteng nyidik-nyidik anu datang. Reg motor eureun, jurut Ki Imang turun bari ngalaanan helm. Barang breh Ki Imang, Nyi Mas Cacih ngarasa atoh luar biasa. Teu sadar manehna luncat tina jandela muru ka Ki Imang bari ngagero. Kang Imang, Mang. Ceuk Cacih ngagero niku tarik. Nepikeun ka agem atuh awer sorana jiga make efek eho da puguh di mumunggang gunung. Ki Imang reuwas ngarasa apal kana sora anu ngagero. Manehna rungah ringe apal kana sora batuk anu kitu teh mah eta teh batukna Nyi Caci. Barang ret sing horeng Caci kitu deui Ki Imang muru lumpat nanjak bari sarua ngagorowok jeung handaruan. Caci, ci. Pokok namanya balawargi jiga sinetron deui we ieu mah.
dua nana silih lumpat silih muru cacih ranggah leungeuna tatan-tatan rek nangkep Ki Imang kitu deui Ki Imang sarua sanggeus lumpat manehna ngajanteng bari peureum sarua ranggah leungeuna mapag cacih rek ditangkep. Kumaha we sinetron di slow motion keun teh geuningannya. Kang Imang, Mang, Mang, Mang. Caci, ci, ci, ci. Ngan hanyakal memeh cacih nepi sukuna teh ti Kudawet cacih labuh nyuksruk tuluy ngagurintil koprol jungkir balik. Najis. Aing berupanya teh enak. Panya teh romantis panggih deui jeung popotongannya. Ngan hanjakal memeh cacih nepi sukuna ti Kudawet cacih labuh nyuksruk tuluy ngagurintil koprol jungkir balik kalandeuhkeun ngaliwatan Ki Imang anu aing dongeng ngecapruk ngan ngagulutu kita awewe nyimas caci ngan hanyakal memeh cacih nepi sukuna teh ti Kudawet cacih labuh nyuksruk tuluy ngagurintil koprol jungkir balik kalandeuhkeun ngaliwatan Ki Imang anu ngajanteng peureum bari leungeunna japlang siap-siap rek ngarangkul. Kusabab Ki Imang peureum jeung angin harita di mumunggang teh angina ngagelebu manehna teu nyahoeun kana eta kajadian lamun nyimas cacih teh ti kusru. Brai panon Ki Imang beunta cacih leungit ti hareupeunana. Ki Imang rungah ringeuh deui nempo kenca jeung katuhu sajongjonan manehna ngahuleng meureun eta mah ilusi alatan manehna sapaparat jalan mikiran teuing caci. Tungtung nama Ki Imang teh bati hanjelu bari ngusap beungeut kalacat Ki Imang naik ka jalan sesengkedan anu nuju ka panto hareup imah kitatun. Ku hanjakal mun seug Ki Imang malika tukang mah pasti manehna bakal nempo nyi caci anu nangkarak kapiuhan. Punten, Tun,
Dadon cek Ki Imang bari keketrok. Ki Imang malipir kagigireun imah, cek pikirna kita tun pasti di tukang ngomelandak jeung bayawak ingon-ingonan teh. Nepi ka tukang kasampak bi 4 atawa Patimah Arianto teh keur nutu pare. Bi cek Ki Imang bari ngajak sasalaman. Geningan jang sarmang ieu teh. Cek bi 4 marah mai. Damang bi? Ki Imang nanya. Damang ujang nemai sumping ieu teh. Bi 4 malik nanya. Muhun bi, kita tuh aya. Ki Imang culang cileung. Nu mawi ujang. Kita tun teh tos lami teu uwi ieu teh. Dilebet atuh geura ngobrolna yuk. Cek bi 4 bari miheulaan asup. Akhirna Ki Imang asup ka imah nuturkeun bi 4 nyaeta ka jalan dapur gek diuk sila di tengah imah. Bi 4 nyampeurkeun bari mawa cai enteh jeung beuleum bolet sor diasorkeun ka hareupeun Ki Imang. Mangga ujang dileueut heula ke sakedapnya ibi teh bade kapengkeun heula ieu teh. Cek bi 4 bari ngaleos. Teu kaleket Ki Imang teh nginum cai panyugu terus ngahanca beuleum bolet tayohna mah lapareun. Di buruan Nyi Cacih ngulisik tina kapiuhanana. Alatan labuh koprol ngagulitik buukna jadi ruwag-ruwig acak-acakan. Kitu deui beungeutna bolokot jeung baju sarweh balas labu. Ragamang kana tarang nu geutihan alatan ditotog kana batu koral, geutihna loba jeung nyurujud mapai beungeut. Gura-giru muniang asup ka imah. Brak panto hareup dibuka satengah paksa. Ki Imang reuwas nepikeun ka panonna molotot bari samutut ku huwi bolet. Nempo aya awewe buukna ruwig jeung beungeutna baloboran getih. Kebayangnya Ki Imang beungeutna kitu teh. Awak Ki Imang ngadeg-deg ngeprek kasieunan. Komo basa anyar datang nyampeurkeun lalaunan bari ngagerong ngaran manehna. Kang Imang sudah tuang. Ieu abdi Kang. Cacih Kang. Jurig. Golepak eta Ki Imang teh kapiuhan sapada harita reuwas jeung sieun anu kaliwat saking. Kumaha Damang? Cacih nanya. Damang, kumaha sawalerna? Ki Imang malik nanya. Damang medamang itu Kang. Nanging nya kitu teh. Hapunten abdinya Kang. Cek Cacih baring luk tungkul. Nih daya kabar atuh. Ki Imang neuteub ka Cacih. Punten Kang. Pun lancek nu ngawagel rupina eta nu langkung sae Kang. Cek Cacih bari mimiti ngeclak cimata. Harita Cacih jeung Ki Imang keur paduduaan di buruan diuk dina babangkuan awi bari nempokeun jauh ka lebak. Pasawahan jeung rentulna suhunan imah. Cacih jeung Ki Imang paguneman silih carita pangalaman sewang-sewangan salila 12 tahun papisah. Duanana ukur silih beueus cimata ngalimbah, tuluy paanteng-anteng silih bingung,
antukna silih ngalamun. Ikhlas memang ikhlas, ridho tengah jodoh, nah ieu hati emut wae kasalira diri memang nyeri berat dikenempi panginten kedana buratna pisah. Harita Cacih jeung Ki Imang ger paduduaan di buruan diuk dina babangkuan awi bari nempukeun jauh ka lebah. Pasawahan jeung rentulna suhunan Ima, Cacih jeung Ki Imang paguneman silih carita pangalaman sewang-sewangan salila 12 tahun papisah. Duanana ukur silih beus cimata ngalimbah. Tuluy paanteng-anteng silih bingung, antukna silih ngalamun. Ki Imang ukur bisa nempokeun bari jeung teu puguh pikir jeung rarasaan, kahayang mah manehna teh ngarangkul Cacih nembrakeun ka sono. Tapi hanjakal ukur kahayang, harita manehna bingung kudu kumaha, antukna Ki Imang teh kedal carita. Unseknya bisa ngulang di waktu. Akang teh hayang seeutik ngarubah carita. Hampura akang, sakuduna akang aya di mana jeung ka mana Nyi Mas Lunta. Rumasa akang nu salah, akang nu teu tanggung jawab. Culahur kanu jadi pamajikan, akang bener-bener ngarasa kaduhung anu teu manghitung-tung. Sok sanajan waktu geus jauh kalarung, akang rumasa salah. Hampura akang. Ceuk Ki Imang bari ngusap cimata. Karaos lepat kumaha ari akang. Ceuk Cacih bari sarua rembai ku cimata, lol lehona oge milu nolol. Ingsreuk Nyi Mas Cacih, ngingsreukeun deui leho anu nolol. Sakapeung disusut ku tungtung bajuna. Basa Nyi Mas harita hoyong kahampangan. Akang teu tiasa marengan. Akang kadon suka bunga jaipongan. Cacakan mun harita akang nganteur indit ka tukang meureun. Kajadianana moal ngabuntut panjang. Ki Imang ngarasa kaduhung. Ya kumaha deui ya tukang? Cariosna panginten kedah kitu. Cacih cengkat tuluy nempo kajauhna. Ki Imang masih keneh diuk bari keukeuh bingung, teu lila Cacih pok nyarita deui. Ayeuna urang tos pendak, sanaos tos lami urang papisah, nanging ieu rasa mah teu aya robina, masih sami sapertos harita Kang. Mung abdi sadar Kang. Ayeuna mah sanes Cacih nu kapungkur, panginten akang uningan.
abdi teh tos ternoda Kang. Gara-gara bah jempol Kantabaya nu maksa ka bina-bina. Cacih nu nyarita bari nukangan nyumputkeun kecelak cimata jeung rasa salah anu luar biasa. Ari Ki Imang masih teu bisa nyarita, ukur cicing bari jeung jiga jelema linglung. Nyaho Ki Imang teu kedal ucap, cacih nyambung omongan bari malik nyang hareup ka Ki Imang. Kang, abdi sadar teu payus pami kedah sumanding deui jeung Akang. Nanging abdi teu mungkir miharep anu kacida pisan mugia tiasa kaparengkeun. 12 tahun abdi ngantos Akang sumpi, nyenak abdi angkat tebih ti patempatan. Mung hiji anu janten harepan teh mugi Akang kersa nampi deui. Nanging pami Akang teu kersa abdi moal maksa. Abdi ngartos abdi sejan nampi Kang. Ceuk cacih bari beuki murbut cimata. Pasihan Akang waktos kanggo ngemut heula. Ki Imang dareuda. Mangga Kang, sekali di abdi baris nampi naon anu janten keputusan Akang. Ceuk cacih bari ngaleos ninggalkeun Ki Imang anu masih keneh anjeun celeudiuk bari jeung bingung. Saditinggalkeunana cacih, Ki Imang ukur huleng jentul teu pugu. Dina pikirna ukur hiji jawaban anu diteangan ku manehna kudu kumaha. Sedengkeun cacih harita teh asup ka imah tuluy ngawaskeun Ki Imang tina balik jandela. Panon masih keneh beueus ku cimata anu murbut hese eureuna. Sedih mah sedih, tapi kumaha manehna teu bisa maksa kahayang diri geus teu suci jadi halangan keur dirina. Antukna cacih ukur bisa ceurik jeung pasrah tumarima. Ari Ki Imang beuki leuleup dina lamunan, inget zaman harita basa guguru ka kitatun, unggal tas beres latihan, cacih sok ngahaja datang bari mawa susuguh cikopi jeung sepanhui atawa beuleum sambe. Breh kabehna rembongan mangsa bibit kacinta mimiti sirungan anu teu kahaja katebar dina jeroning ati. Inget pernah silih simbeuh di walungan, cacih harita memang niat ngintip manehna basarek mandi. Ki Imang neuneun baju dina batu, alatan kaanginkeun baju teh murag tuluy palid kahilirkeun. Ki Imang ngudag bajuna anu kabeneran palid ka tempat cacih anu keur ngadepong nyumput tukangeun batu gede. Cacih teu bisa ngejat, bubuhan Ki Imang teh kaburu ngarah datang ngudag baju. Ku kabeneran eta baju Ki Imang teh ngait tina batu panyumputanana cacih. Barang rek dicokot, Ki Imang heran nempo aya kalangkang jelema satukangeun batu. Cacih bati deg-degan sieun kanyahoan. Ki Imang panasaran, walungan memang lumayan jerona teh samet bujal. Karelep atuh manehna teh teuleum nyalingker. Terus mucung hul pas tukangeun cacih nu harita culang cileung bari jeung heraneun nempo Ki Imang geus kasampak eueuh. Padahal mah Ki Imang teh ukur musa mesem satukangeun manehna. Akhirna cacih niat mulang. Pas malik manehna reuwas, Ki Imang nyampak hareupeunana.
Cacih era teka palang ngeluk tungkul bari jeung teu bisa nyarita. Ki Imang Surti nyewak cai bari jeung nyimbehan kana awakna cacih. Cacih males bari jeung seuri mepeuskeun rasa kaerana. Tungtung namah duanana teh silih simbeuh silih geureuh. Nyaharita kacinta beki aya jeung nyaliara di antara hate maranehanana. Keur suka bungah kitu maranehna teu sadar bah jempol Kantabaya geus ti tadi mula ngawaskeun ti kaanggangan. Api cemburu membakar dan berkobar, bah jempol Kantabaya kakerot nahan amarah. Teu suka kabina-bina nempo cacih jeung Ki Imang terlihat mesra. Ret ka sapi anu dicangcang Mang Darta, bet asa kumangih jalan pikeun ngaganggu cacih jeung Ki Imang. Sapi keur ngeunah-ngeunah moyang teh dipaksa rek dimandian. Atuh sapi jelas-jelas tidak menerima, kangunahanana diganggu. Bah jempol Kantabaya diteje atuh ku sapi saharita. Najis. Dongeng dia sangat capruk. Bah jempol Kantabaya ambek, sapi digabrod ku tangkal sampe nepikeun ka peperengkelan. Antukna sapi teh nurut teu wani deui ngalawan. Alesan rek ngamandian sapi, akhirna bah jempol Kantabaya teh hahaok di sisi walungan nitah Ki Imang jeung cacih gancang hanjat. Pas inget bah jempol Kantabaya, Ki Imang ngadadak nyel atuh ambek. Kuniang hudang tina diukna, beungeut ngadaun wera nahan amarah anu nampe. Leungeun ngeupul nepikeun ka ti pepereket, beungeut bah jempol Kantabaya kagambar jelasna sawanganana ngaganti lamunan manehna jeung cacih. Kurang ajar. Di mana ayeuna anjeun teh? Ceuk Ki Imang. Ras inget carita cacih yen kita tun teh geus 12 tahun can balik maluruh bah jempol Kantabaya. Asa ku kaingetan ge Ki Imang diuk sila bari jeung sidakep. Tatan-tatan Ki Imang terek ngawatek ajib Bayu Sukma. Pikir manteng nginget-nginget beungeut kita tun hanjakal gagal. Kita tun keur teu bisa dihubungi cenah. Sambungan teh gagal jeung gagal, ari gagal namah dumeh Ki Imang teh teu bisa konsentrasi, masih kene inget kana beungeut bah jempol Kantabaya. Matak wajar mun harita gagal koneksi. Ngadadak cacih teh nyamperkeun nanggeui baki anu eusina Kulubuhui jeung Cikopi. Teu diengkekeun deui Cikopi najan panas kene oge diuyup ampir beak kitu deui Kulubuhui. Cacih olohok sakedapan. Tapi manehna teu ieuh nanya, ukur diuk dina babangkuan rada anggang. Kopi jeung hui geuning aya efekna. Ki Imang mimiti bisa ngawasa diri. Bari jeung teu malire ka cacih, manehna ngajaran deui mentang kita tun harita mah ku kabeneran bisa nyambung. Tun, ieu kuring ieu. Ieu kuring Imang, kumaha jager? Ceuk Ki Imang. Oh, aya ku kabeneran Mang. Ko di mana ayeuna? Ceuk Ita Tun nanya. Ke di Gunung Euslem. Heuh teunan ente Tun. Kamari datang nama. Ki Imang nembal. Atuh ganjang bawa cacih ka dieu. Uring yo keur di Ceng Maden. Ceuk Kita Tun. Nya maksud teh uing rek ka dinya ngan bet hayang nyimpang ka dieu ieu teh.
Ceuk Ki Imang, nya teu nanaon, pokona mah ganjang ka dieu. Uing menang kabar di mana ayana bah jempol Kantabaya. Ceuk Ki Tatun, tungguan atuh, uing rek nyusul ka dinya nya. Ki Imang atoh, nya, tapi bawa sekalian caci, penting pokona mah. Ki Tatun omat-omatan, siap Tun, isukan uing nepi lah isukannya. Ceuk Ki Imang haripet, oh nyasok di daguan. Ceuk Ki Tatun, les, sora Ki Tatun leungit, berai Ki Imang beunta, ret ka caci bari pok nyarita. Ayeuna keneh urang duaan kalmur sengklek Nyimas. Ki Tatun omat-omatan pisan, Nyimas kudu kabawa ku akang. Ceuk Ki Imang bari neuteup ka caci. Kang Tatun neme teh? Caci atoh, nya, geura tatan-tatan, urang ini tayina keneh. Ceuk Ki Imang bari nguniang hudang tina silana. Mangga Kang. Cacih ngoloyong rurusuhan. Harita kene Ki Imang jeung cacih kebat nuju ka lembur sengklek. Cacih dibonceng bari nangkep aya ku page. Mimitina mah alatan ngarasa sieun jeung palaur dumeh jalan teh rentul jeung mudun. Beras motor teh nepi ka wates lembur ninca ka jalan aspal. Cacih kangeunahan teu udar nangkep. Sirah nyarane kana tonggong Ki Imang aya ku antep. Kitu nama Ki Imang teh memang hiji-hijina lalaki anu dipika cinta jeung dipika sono ku dirina salila ieu. Ari Ki Imang sajeroning ditangkep teh manehna ratug teu pugu, karasa haneut jeung nyoy, bingung pipikiran jeung rarasaan. Dadi henteu-henteu oge ari rasa mah keukeuh sarua, ngan teuing kumaha bet aya rasa anu beda jadi ganjelan dina hatena. Anu matak teu bisa bangbelas narima kitu bae, bingung kudu kumaha nangtukeun sikep jeung kaputusan ngeunaan manehna jeung caci, nolak atawa narima. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui dina ieu lalakon Jawara ti Tutug. Eta lalakon Ki Imang ya. Ki Imang sudah tuang sareng Nyi Cacih. Mungkin bade ngumpul cenah di bumina Ceng Maden. Ya dina dongeng ya dina dongeng. Kumaha lalakon salajengna ye lalakon Jawara ti Tutug teh insyaallah kin urang lajengkeun dina episode ka-11 ya. Cag urang tunda dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.